jigana tong diteraskeun ah. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Ayeuna keureun meureun kenangan. Lalampahanna teh rarasana teh paralon keneh. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus harwisan je. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dewek oge yakin teh kana diri sila lain teh. Da kikituan teh sila teh keur cara lagur. Da keur geuring aya panyakit mah borah kikieuan teh moal lah. Nepi kacing barara katak. Aya sabagian jelema anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ke di akhirat bakal baeud. Aya we bedana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin. Da pikiranana sia mah akhirat geus paeh. Ulah waka kayanya lah di dieu we, heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot sacana mati teh pek leutikeun di dieu kurang. Dileutikeun kumaha? Dileutikeun teh kieu. Jadi kudu disederhanakeun. Jadi kudu nganyang ka poe pageto. Jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana. Tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna? Darah tinggi pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwih. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh. Akhirna teh akhir tina pagawean sia teh. Jadi Allah mah moal nyiksa, Allah moal ngaganyar, ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa. Nu kagungan siksaan. Heeh, tabunganna dina tungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwih. Da Allah mah teu resepkeun ka jelema nu sok kaleuwih. Bek. Nyalametkeun agama mah. Nya nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos. Sabab naon melang di akhirna. Sabab kaituna nungtun Raja Wisuna. Kemang beureum buah buleud. Kemang beureum teh hartina pipaseaeun. Ai buah buleud kana peureub tah. Kana pasea. Ulah leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun. Ka harti meureun. Ai kana papatah babari ngarti nya mah. Ai ngaguguh teu noyod. Ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod. Hese ngalieukeuk acan di papatahan ku batur teh. Tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieukeuk naon? Lan? Tah sana ceuk abdi, ganes, sana ceuk dewek. Nu heuras beuheung kitu teh. Tah geuning berteriak eta. Ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung, nu heuras beuheung mah. Tah geuning lain ceuk dewek. Dewek mah nanyakeun. Moal nyarekan, moal nyebut bagong, dewek kasih laing. Tak itu bagong. Beda paham sautak sautik cekcok geuning ribut. Dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon? Naon? Tah lain ceuk dewek ceuk si laing. Da dewek mah nanyakeun ngungkul ai nu sok silih segag naon? Tuh. Lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si laing ka anjing kari kitu.
negara urang teh 350 tahun dijajahku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba dalam ayeuna jelema masih kena parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya wae ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon tah kitu nya gitu ulah dumeh bi lagu Wang Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teh dimekarkeun hartina teh dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing teh maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wang Siliwangi teh tingali we dina lampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wang Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nya teh ulah taklid aya ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah tak urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haban cicing dina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadi nanti sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap di zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah euy can pet ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa sih abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temannya aya abad kemang abah temannya aya abah dodi si telenges bisa ngolona teh dewek keur butuh kurunyung jalan dapur atuh puguh we dewek hayang maha teh bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih nya itu sanggeum teh naon wikeun deui aya dibalikeun deui da geus beak ente lapur teh dodi teh gawe bareng jeung panama kitu ana teh ada ampun alah aduh mana we teh aya nona igun nya alah hapunten shalmet nya nyuhunkeun doa restuna Pak ya abdi ye dek ngayakeun super shalmet juga seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ya ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureukeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajin luar tidak tetekon sugan eta proses nya da proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuk sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud can jadi opak ai geus jadi aci na mah ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak
ngan uing mah aya tanyakeun nya ke bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira bapak mau amek nggak pakai amek teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang jadi nu rek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumaledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam apa bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan sing jawab ibu tek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui mau kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula malah Semar bapak maneh marada gelok kitu kami teh ngomongna tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beuy teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi itu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya bejalan kain jadi kontroversi nya ulah ka seuri da dimetan hayang seuri cari bijaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah sanu meulina tuh da eta beureun sedengkeun pa Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan nya jadi kontroversi teh nah yang sohor artinya bapak teh ngaku nabi paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan saded kita mah halus dah halus gilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kalabu mah pek katanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang menang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ye kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir heunya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri
tah lamun hate nak jelema keruwet dah kana beungeut tau ge sok tempo ku sia lamun hatena keruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunna lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh oh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon oh molongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan hasum cerme teh teh cerme mah dinya barang kaluar ti teh cerme cimareme teh teh alah nya nya ka mana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di nas we laisa kamitsli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasiaeun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi liur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu Allah beuki liur aki-aki teh mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir euy aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah terus dia ketek ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh nya apa ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh eueuh teh ngomong teh ka mana karep ya kita hayang ribut peka agama mah Semar lalawara teh ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenal atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia ngomong kitu mah lagi perbah eueuh teu ngarti teh sok cantah masih nanya teh bongan sia nu nanya nya teu tamat aing mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong tah lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea kaciri deleupangna para sea teh kabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae harti aya kitu mah teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka bapak teh si edan nya anak aki pinter lu kalikuna bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu para gede ambek tak itu ya hapunten bapak hampura ti saha nya ti bapak lamun geus dihampura ku dewe keur naon dah diklieur deui ya kan tong ka dewe urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si lain nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia duit puguh teh mah keur jajan
tak enak sih minta hampura kalau kenaon lamun dihebere hampura cah liur kok contoh nama kiai meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh saha nu tenang di dunya saha kitu di udag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina keterangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh teh dari akhirat tuh tenang dulu sabab aya nu leuwih alus kehidupan dunya ti batak kehidupan dunya nya tenang akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairul laka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah waukeun Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja dakwin mah yang he pek teu naon naon mah pangna ngampekkeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduha walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didap'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didap'an lisikol tak kitu udah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganna tah kitu nu matak dewek ulah dimitaoskeun ku eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba heuh teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta matak lieur deui wae kalau init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengka eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengka lieur Pak heuh lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengka sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teh ning la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yo aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semaheun angin Allah Allah jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh tah eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun